kawin waji si Warsim. Sugan daripada digantung kos kieu, paeh henteu hirup henteu tapi jika kieu. Galau-galau lah aing mah. Galau kunaon maneh? Candahar ti isuknya. Nah, hubungan galau jeung candahar, amun candahar teh pribeuteung, dasar tutup panci. Ya sugan. Galau lah si Wasim mani caraya kabar nepi ayeuna. Piraku emang tengah hubungan maneh? Naliban sugan. Allah, boa budak teh pae jigana. Kumaha kakak bogoh teh? Ya kumaha, urang geus kesel, arek-arek moal-moal atuh da. Emang arek naon kitu, Mas? Arek ngising, milu maneh, mulis butung yuk. Dasar banget campedak. Geladik lah. Roh, aing modola di mana? Kari di ditu eto, tinggal nonggeng di ditu. Nyangerakeun teh beusi anu nempok kumaha. Moal, paling ge nu nempona orai kadut. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini. Nyanggeus lah, daek teu daek kudu daek, tipada mulus beuteung. Heuh, geus buru ditu, bisa di celana. Nyanggo tunggu di dieu nya, ulah ka mana-mana ke amun aya anu lewat bejaan. Heuh, sok, dasar si Imas aya wae budak teh. Lila-lila teuing si Imas ngising teh nya, buah mangisingna batu hese ngaheujeuna. Anjir, ieu budak mani pede pisan. Aduh, mane ngemplong ya mun geus kaluarkeun mah. Nah, sarah mane ribut sorangan wae. Yo, kadieu yo, tempo heula yo. Ieu budak mani aduh. Mane pede pisan. Idih. Ho, geuningnya. Sugan teh urang wae nu goreng teh aya atun masih aya nu goreng ti leuwih ti urang. Alhamdulillah si Imas sadar oge nya. Ngece tungguan nanti aku glowing pada waktunya. Weh, bahasa jika nu daharna jeung chicken wae, unggal poe dahar jeung oncom wae ge. Jadi kumaha hubungan jeung si Warsim teh? Ditalak tilu kumane apa kumaha ye? Idih, siga urang geus kawin wae si Warsim. Nya sugan daripada digantung kos kieu, paeh henteu hirup henteu tapi jika kieu. Astajib. Bisa kunaon sareng kasurupan? Heeh, aing kasurupan, setan Wasim. Dasar gelo, si Warsim masih hirup kene, encan paeh ontolohod. Geus saminggu ye, eta Kang Warsim can ngabaran wae. Di chat teh dibales-bales, di telepon teh diangkat-angkat. Arek kumaha ceritana da hajat sakedeung deui, undangan geus tinggal nyebarkeun. Organ artis geus ngagupayan wae, maknya teh jadi kawin mah. Bogoh teh sih nya sebenarnya teh si Warsim teh teu siga keur baheula basa urang di Jaipong kene. Jaipong Jepang maksudna teh. Ngomong lope-lope teh meuni unggal menit, urang keur ngising ge meuni ditungguan wae. Ayeuna geus rek kawin malah kieu. Coba di telepon ku urang bodo teuing awewe nelpon teh heula oge . Halo. Naon beb? Sim, aya maneh kumaha judulna da? Urang teh nobo TV, urang mah keur di sawah keur ngalatutut. Nah, ka judul-judul isi ya. Lain judul maneh keur nobo TV atau teu na jurig. Tapi judul minggu kamari maneh ka mana? Acara prewedding teu datang. Hampura nyai, keur minggu kamari urang aya urusan ngadadak teu bisa ditinggalkeun. Urusan naon emang? Maneh mah malah mentikeun urusan daripada acara urang foto-foto. Urusan penting lah, pokokna mah hese ngajaleskeun age. Dasar jelema kurang sagejlug. Terus ieu kumaha? Urang teh jadi kawin teu. Maneh malah ngaleungit. Nya hooh atuh urang mah bisaan. Nang nginjem eta pantau Doraemon age. Di dasar ngomong jeung maneh mah teu peta.
ngomel jeung sia nu pertama. Wah, urang bakal riweuh ye nya. Kudu milih ti salah sahiji ti ayeuna, si Imas atawa si Prilly nya.